Dadang meren gawe itu waras pisan aing. Ajeun ada murah-murah waras pisan. Lain telepon geura Mang Dadang mah. Halo. Mas Bro. Ke di mana? Ya gancang ka dieu. Apple brolen ya. Mau pi waras pokona mah. Got ka dieu nya. Ayeuna aya. Tereh. Kumaha enak. Sok aduh aya perlu ya. Cager. Geus lah ya ngobrol ya. Gek ya. Nya sok. Naon? Nah kupingan hiji ya. Menang kalau. Nah ya naon atuh mun dirareuwas aing mentingkeun ya ka dia ya naon? Udah penting ya teh. Kamari kan merek tukang gawe ka urang. Aya memang si bayaranna murah tapi tempo geura gawena aduh. Ya waktu kudu nama saminggu beres ya geus 2 minggu teh beres. Cih, urang mah dirinya hayang nu murah. Nya sih murah. Tapi dirinya mah teu apaleun lamun langsung ningali ditalingakeun mah pasti kaget gawena geus kumaha. Ya geus 2 minggu can beres ya. Cih. Alus dak urang mah emang kudu dempokeun gawena. Yo geura langsung tempo geura tuh. Mana coba neuleuh gawena. Geus 2 minggu ya teh beres-beres aing mah. Tuh tempo tuh. Anja. Hujan mah deh euy. Hujan euy makin deras. Nya dek. Nama naonnya hujan kitu. Ulah naon dis? Hujan dari kieu. Nama ieu Bala-bala hadeut. cenah kitu mah cenah. Udud jeung kopi nu nama sigana mah teh. Komo eta mah udud jeung kopi mah. Bener. Udud jeung kopi geunah namanya euy. Jangan atuh udud Suka-suka nyanda kokona sareng kopina. Jangan. Dis. Sareng kopina. Udud. Dik. Hujan euy. Alah, hujan mah. Hujan gede ye. Aku mah ngengkegna ye. Hujan malitik ieu. Bae kardus. Tuh make itu tuh make kardus tuh. Pakai kardus. Bae kardus aja. Iya, kardus ieu. Tah. Anjing, gede. Oh iya we terpal. Gede anjir gede hujan aja. Moal hutik. Kan loba baladna hungkul. Jaskeun. Nah, pengaman. Anjing. Kagawean anjing mah pantes anjing. Hajeun teuing. Dan nu mah alama bajuna keun wae. Ada meter lah. Gaskeun. Si kehujanan. Mana? Lu bang ngeunahna ye. Ngopi jeung udud hujan kieu mah, Bah. Ya, ngopi jeung udud. Kopi jeung udud geunah manis. Hujan kieu mah, Bah. Cara kopi bala lagu. Enak kumaha sih teh? Kopi. Kopi jeung udud Bah ngeunah, Bah. Kopi jeung udud. Mikir atuh. Ngopi heula. Be udud. Kitu Bah maksudna. Maksudna teh kitu tah, Bah. Well. Duh aing aya di koro euy asa kieu ya. Haus, aing nginum naon ya main kopi tebut kinaran mah. Kapan mulai kencayan. Coba atuh dia keun. Atuh lesan tadi ya tadi siapkeun cai cai. Sama kada digantian. Terus ulah sok tunggup ini tuh lagi geura meuli cai heula. Keke kabeh yang nginum. Atuh daguannya. Heeh. Oh. Cai geus meunang. Kang, Bang Ade. Mama Kang Dedi, alhamdulillah. Bade angkat ke mana ieu? Kasep ieu. Ada kira ada bingung itu dari Jawa Tengah. Cilacap Ade. Jalan sambil bener di nyasap Kela uing ge poho ieu. Ya, kieu we mah. Ade mah. Cuang nanyakeun yap. Ka babaturan sakalian. Mana? Eta deket di dieu lempeng salitik ketika mengko. Nya atulah bisa nyasap ya tuh nih. Atulah bisa burit mantan ya. Ayo, Pan. Kurang kita apa bukan ge cekek nanyakeun ka babaturan. Mana, yuk? Terus. Oh ya. Sade meuli cai di dalam teh. Nah, gitu. Tapi nya kurang ge. Ih, aya maneh jeung saha? Eta Kang Dedi Kun, nya teu nyaho. Oh, heuh Kang Dedi ka mana wae euy.
Ya, hari sekali saha. Sok atuh, ya. Alhamdulillah yuk. Kang Dedi teh erek nanyakeun ke Jawa Tengah teh arahna ka mana aing poho deui pan. Ka Jawa Tengah naik naheun Kang Edi. Ka Cilacap puguh itu. Jauh-jauh teuing. Aya perlu. Ka Cilacap teh teu sama jalan teh ka Itu tuh. Kau ka ditu tuh. Aisyah teh nu balik ka endi? Oh, ka ditu. Eta. Aing mah nu balik ka endi? Ya ramade kela-kela ieu asa jadi rieuh kieu mana nu bener. Ah, ieu geus amik teu lieur. Geus ngopi heula ayeuna nama udud-udud teh ieu. Mun pengampar sok udud we heula. Nya se besok minggu ulah lulusuhan. Beneran aing. Kita boga bekal, kita boga udud. Sekalian lah di dia penting. Oh, mun atuh lah. Ditampi ya kopi nanya. Nya sok. Sing raos. Ih, nya atuh. Sakata nanya, ona lah. Sok. Sok. Padang ya. Oh, sok. Sadayana ya, abi pilih kasontenan. Langsung aja we cabutnya. Oh, daerah ini tuh nanya. Hati-hati di jalan. Nuhun madang ya. Hati-hati. Yang bakal di perjalanan tuh nya. Ya, sok kios lah. Kanggo bakal masuk. Ada nuhun ya. Rokok wa kabeh. Aisyah teh nak kumaha? Ayo urang kudu naon, ek minum naon. Jadi, dari bawah kabeh.